Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mega Adinda Bia. Saya dari 11 Potensi 2. Harewas keur indung teh nira, ti barang kuring dihirupkan dina rahim indung. Ti harita sayeuna kuring sawadina jadi makhlukna anu kudu syukur nikmat. Indung mangrupa jangleupna muara kahirupna mantena. Pikeun umatna mun teu aya indung ti nangtu moal aya kahirup di dunia. Indung teh mediarator antara mantena jeung manusia. Kuring yakin rajaning yakin indung kacida bagjana nalika kuring aya dina rahimna. Komo sanggeus kuring gelar ka dunia. Tangtu kuring dirauh pangku dinangna nenge segala hal kahadeun dikehirupkeun keur kuring. Sagala kapeuri geus teu dijadikeun hitungan ku indung. Enggoning ngajalimekeun kuring. Kiwari mangsa kuring geus samawa, geus bisa hirup jeung neangan urip sorangan kuring. Yakin kabagjaan indung paripurna ku eta hal najan teu ditebrakeun ka kuring jadi jalma-jalma. Kuring yakin indung teu agulan ka dirina anaking kiwari geus jadi jalma. Ekspresi kabagjaan anu tan wates wagenan tina hal anu teu sapira kuring geus jadi jalma ceuk indung. Tapi di inden minggu nu kalangkung abdi sareng rerencangan saurna kedah ngadamel kue kanggo pancen kerja kelompok ti sekolahan. Abdi susi sareng Rani sasarengan minanghak hiji kalompok. Di sekolahan kene abdi tos ngusulkeun kanggo ngadamel kue bulu. Sareng rerencangan sadayana setuju kana usul abdi sabab salian gampil bahan-bahanna kanggo midemal kue oge kawilang gampil dipilarian sareng hargana teu awis. Isuna sakigaran jam 4 sore abdi sareng dua rerencangan abdi tos karakumpul sadayana. Abdi Rani sareng Susi sarengan ngadamel kue teh di bumi abdi atos sadayana parangos disiapkeun samemehna kitu oge sareng parabotan masakna. Teu ngantosna sami Susi sareng Rani angkat meser bahan-bahanna di warung nu teu tebiti ti bumi. Sedengkan abdi ngantosan di bumi sabari nyiapkeun alat-alat teu lami oge. Dua rencangan abdi uwi ti uti. Hayu buru urang geura langsung bae ngadamel kuena bisi kabujeng magrib. Abdi langsung bae nyarios kitu kue bolu teh dipidemal sarenga. Liburan tahun kamari abdi sakuluarga angkat ka Bandung. Dina rangka liburan abdi sadayana angkat sapoe sanggeus nampi rapot. Dugi di Bandung abdi sakulawarga ngadatangan tempat raramean jiga dusun bambu jeung kebon binatang. Sanggeus bosen jeung dirasa puas abdi jeung keluarga mondok di hotel daerah alun-alun salajengna Kaping. 31 Desember abdi sakeluarga angkat ka Bumina pun ua dibuah batu ngempel ngarayekeun mengi pergetosan taun. Abdi jeung keluarga angkat di hotel alun-alun Kinten tabu 5 sore margi sieun macet di jalanna dugi ke bumi pun pas ajan isya. Kinten tabu 9 wengi acara dikawitan
melem sate jeung belem ketan dicocol ku sambel oncom. Kembang api sareng pepetasan tos ngarawitan rame ting barayai di langit endah pisan katingalna. Kaleresan bumi pun ua di tengah kota jadi katingali jelas. Puncakna tubuh 12 pas kembang api ditilu ti dieu harurung nyaangan langit kota Bandung. Subuhna abdi sakeluarga sadayana mulang ka Bogor. Dinten Minggu kamari abdi sareng rerencana ngadamel enduk abdi Ahmad sareng Asep sesarengan minangka hiji kalompok. Tugas ieu kaitung gampil kusubab bahan-bahanna oge kawilang babari dipilarian sareng hargana teu awis. Abdi jeung Ahmad sasarengan angkat ka bumi Asep dinten Minggu sore kanggo ngadamel endog gulung. Artos sadayana parantos disiapkeun sameumeuhna kitu oge sareng parabotan masakna. Tepati ngantosan lami Ahmad jeung Asep angkat meser bahan-bahan ka warung sedangkeun abdi ngantosan di bumi Asep sabari nyiapkeun alat-alatna. Tau kungsi lila Ahmad jeung Asep torojol uih ti warung. Ayu buru urang geura langsung bae ngadamel endog gulung bisi kaburu magrib. Ceu abdi make nada nu rada teges. Singkat carita, endog didadar diambil bumbu-bumbu di tempat sanjena teu jauh ti abdi ngadadar endog minyak goreng luhureun katel geus panas. Ari geus kitu mah langsung